Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, like, comment, and subscribe. Subscribe guys, subscribe. Oke. Dan klik tombol beli. Yang di pojok itu. Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah anu agung dikawitan misakeun perjalanan dua lakon kisah cinta bertepuk sebelah tangan Bani Adroka bila anu kalakon hiji alim ulama anu katalah dina perjalanan di Bani Adroka maksudnya ya relo pasehat dilago no masyur kadang udi eta kabila parantos tabila lakon di jalanan mendak bumi masuk istirahat lajeng anjeunna bata bumi eta ningali tigalisna taya bandingna socana endah terbening bercahaya kulitna bodas lembut ibarat sutra biwirna beremtur endah senyumana waosna bodas lirinkan permata sahajal manuni pasti kagoda ku galis eta istri anu pohara tapi Imam Usmo ihan kagoda mergi anjeunna emut eta cocoba antarami anjana teh teras angkat ninggalkeun ka eta bumi anta pamit kana tujuan pertama nu kaemut mandaku rangkana cocoba singkian kan tebi anjana saparantos angkat ningali di tengah jalan menikaget ayah jalma ngagoler sugan temahit ditaros karena on sugan keker jagat jawabna teka ulah kerja tu cinta kahiji istri nu galis tabohara bumina tenu nilinggingan salira istri nu dicinta nu dipuja-puja ngantos kana kasumpinganana ngarep kana kadong kapanana sanaos tepat sareng anjeunna suwantun kalangkang anjanten landongna taya barang penting enjing jeung sontena ketua kulang mau usaha nangantos anu dicinta
keluar di bumi ana jendelila pamikeun karsa tepang sareng anjeunna asalkan ngadangu kana suatana awas germa ringrang bertenaga da cinta mahese dikendalikanna henteu aya deui rasa kabungahan lianti cinta ditampi dua tangan henteu aya deui rasa kesedihan lian cinta bertepuk sebelah tangan henteu tepi dicaket eta pamuda aya batu gede tertulis di dinya tulisan tangan jalma nu jatuh cinta kahiji istri nu gelisna pohara tertulis di batu ya marsyalul usya bibilahi ahbiru ijastada ishkun bil fata wa kaifa yasna'u etatu isan tertukir dinamatu hai golongan jaman mukli mabuk cinta demi Allah bejaan kaula bila mana cinta nu banget